الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا بارك الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم والله أعلم بمراده بسم الله الرحمن الرحيم Innal munafiqina sanyanyana pirang-pirang jalma munafik. Innal munafiqina sanyanyana pirang-pirang jalma munafik. Yukhadi'una etanipu kabeh Allah ka Allah biidharihim kalawan ngajohirkeun munafikin ila pama kana nilayaanana perkara abdonu anu nyimpen kabeh kana ma abdonu anu nyimpen kabeh kana ma minal kufri dina kakufuran dia depamu karena supaya nolak kabeh anhum ti kabeh akamau kana hukumna Allah adunyawiyata anu bangsa dunia wa wahanari Allah khadi'um etanu nipu kabeh khadi'um etanu nipu kabeh mujazihim tegas ngabalas kabeh ala khada'ihim kana tipu dayana kabeh payab tadiuna maka kabuka kabeh di dunia bi'itlain lain nabi kalawan nabi dia kenana Allah nabi yahu kana nabi Allah alama kana perkara abdonu anu nyimpen kabeh kana ma wa yu'aqabuna sareng disiksa kabeh fil akhirati di akhirat wa idza qamu sareng di mana-mana ngadeg itu munafik ila sholati kana salat ma'al mu'minina serta jalma mukmin kabeh kamu ngadeg kabeh kusala hana ngedul mutasafirina tegasna berat kabeh yurahuna lihat kabeh annasa ka manusia bisolatihim kalawan salatna kabeh wala yadkuruna sareng teu ingat kabeh Allah ka Allah ayat tegasna yasiruna nepi kabeh ka Allah ila qalila anin salih riaan karena ria mujabjabina tegasna ragu-ragu kabeh mutaradidina tegasna ragu-ragu kabeh baina jalika antara anu geus disebut al-kufri tegasna kufur wal imani sareng iman wala mansubina sareng teu nyubangsakeun kabeh ilaha ulahi kana ieu
ai al-kufari tegasna kufur. Wala ilaha ula'i sareng teu kana ieu ai al-mu'minina tegasna iman kami. Wa may yudlilillahu sareng kasingsa jama anu nyasarkeun ku kasih jama Allah sa'allah falan tajida maka moal pisan-pisan mendakan anjeun lau kajama sabilan kana jalan tariqon tegasna jalan ilal huda kana pituduh. Pala hadirin sadayana can anggeus menjelaskeun tentang masalah sifat-sifat yang munafik. Jadi baik deui ingetkeun bae Kanjeng Rasul ketika di Madinah teh nu dihadapi tilu. Hiji jalma Yahudi, kadua Nasrani, katilu munafik. Ngan munafik mah teu kaciri, kaciri pokos urang bae sok mah hiji ya. Ngan gembongna aya kaladur sadayana ngaranna Abdullah bin Ubay. Di kade ngaranna anak ulah Abdullah bin Ubay. Itu mong topik. Eta teh ngaranna baheula gembong jalma munafik. Kamu pengacau dunia kamu ya. Gitu. Saat tadi bah Abdullah bin Ubay. Kan ai paladur sadayana anak nama Ubay bin Abdullah. Islam. Jadi Abdullah bin Ubay mah munafik, ari Ubay bin Abdullah mah paladur sadayana eta Islam. Bahkan ketika bapana maot nyuhunkeun gamis Kanjeng Rasul. Ya, supaya yang dibungkus ku gamis Kanjeng Rasul aja ngaringankeun kana siksaan di akhirat. Dibere ku Kanjeng Rasul. Ya. Rasul, maka munafik ge nyaah we. Kos kuring boga guru kawadang, hapena anu maling. Ya, itu cek kuring geus urang bebek we walah. Ih, sia mah. Gitu, tekan gitu, tekan maling ge butuheun. Ya. Kan serem eta kos gitu. Urang nu mulai boga kesel HP guru anu maling. Ya, eta Kanjeng Rasul dibere bah musuh Allah. Dibere bah. Dibere. Akhirnya dibungkus make gamis Kanjeng Rasul. Daya ulah teu percaya nya banyak barokah teh aya. Seperti guru sok parebut kadang-kadang. Eta geul almaun ka maut paladur sadayana kuring ngicer-ngicer jasna. Gitu. Atuh sapoe harita geus dikuburkeun ka isuk CFKB. Teu kabagian adina. Saha we teh? Ya. Paladur sadayana. Gitu. Jadi barokah urut guru teh aya. Itu makanya ulah naon secenah. Ayah Wahabi mah teu percayaan karena gitu-gitu paladur sadayana. Sebab gitu loba para sahabat lamun ayeuna paladur sadayana Rasul lamun dicukur eta ditarungguan bukna. Tungguan mah pulungan tah dibungkus. Gitu dialap barokah. Bahkan nah hadis Tirmidzi paladur sadayana kesang Rasul mah kadang-kadang sok meme dikumbah teh ku sahabat dicampuran cai diperes bajuna. Karena dia campuran minyak. Leuwih seubis tong tapi minyak teh lamun dicampuran naon kesang Kanjeng Rasul. Lamun ku kesang mak tobi mah campuran minyak. Kira-kira jadi beracun ya. Kau kesang laun itu. Laun ke para rakyat.
Ya, jadi alam barokah teh aya pada dulur sadayana ieu mah lalina kadinya nya. Itulah terpercaya orang mah. Nah, ilmu dawabi mah teu percaya geus kitu pas kitu pada dulur sabaan cenah barokah. Berkah itu hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Disebutna alam barokah. Ta eta pada dulur sadayana ya. Itu makana bala dur sadayana ieu mah sok ku bapa teh naon kadaharan teh urut dahar bapa mah gitu ya memeh ka batur aya heula mah jadi susah mana cenah si utis diberekeun teh nyorek dibere anakna nya eta isa bala dur sadayana barokah ya. Jadi mau dia urut guru, karena di dia mah rokok urut guru. Ya kadang-kadang arek isep geus diberi di dia mah. Lain barokah eta mah, teu gablek duit poe eta. Teu ieu, rokok aing panjang kene sakit kene momen ieu. Ka mana ieu si goblok balik ge. Lain barokah eta mah. Allahu Akbar. Ya. Taeta para dulur sadayana itu Abdullah bin Ubay. Jadi pugaduh putra Ubay bin Abdullah Islam kuat Islam. Hiji sifat jama munafik teh yattakhidunal kafirina awliya min dunil mukminin hiji tah tengah. Jalma anu sok milih pamimpin ti golongan kafir. Hiji tah sifatna. Karena dia sering ngomong tekuna naon ai masalah milih mah eta mana oge bala dur sadayana bebas tinggal tergantung hati masing-masing. Nganitip we ulah anu kafir tebing sanajan mere duit ratusan juta ge ulah dipilih. Ya. Gitu. Wallahu alam tak perintah nyawa dalilna ala kantong duitna eta. Ya, ngan aya pikeun kuring malah mesti jelema kafir mah moal diterima mah bener. Ya, sieun ke gara-gara dibere urang jadi cinta sama anak-anak. Gitu. Aya teh jelema kafir mah keheula we pokona. Gitu. Aya teh jelema mukmin mah itu ningali johir pada diri sadayana. Jadi hiji tah cirina nya yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mukminin. Nah sebabna ngarasa cenah nu garagah teh ngurus dunia ieu lobana jelema kafir. Kan memang katingali lobana. Namun orang terkaya di dunia karena George Soros baheula. George Soros itu adalah orang terkaya di dunia. Baheula aya Lim Suyong, kepala desa Lim Suyong ieu adalah orang terkaya nomor kelima se-Asia. Gitu, orang terkaya se-Asia kepala desa sadayana. Taboga katurunan ayeuna ngaranna Salim Group. Ya. Salim Group kepala desa sadayana. Lain Aslim Group lain. Tapi Salim Group. Nu boga Indo. Karena Indomaret itu Indomobil, Indohouse, Indomobil, Indomilk, ya Indo pokoknya. Sebab para dulur sadayana manehna boga prinsip kieu, ya supaya batur ulah kabagian dina urusan dunia. Tuh jang ngirim nyeun Indomobil. Nya beusi ngosok nyareduh susu nyeun Indomilk. Ya besing batur dararagan nyeun Indomaret. Para dulur sadayana, Indomaret eta di seluruh dunia baca we ku bapak-bapaknya dina kitab YouTube. Eta jumlahna ayeuna aya 5.500 Indomaret unggul. Ya. Gitu. Naon ngaranna terus Alfamaret sarua tah. Tama beda saeutik rada saeutik, nya. Teu salahna 5.300 berapa? Tamang tobing ieu arek nyieun Nuhia Maret. Ya. Nyieun cabang di Indonesia sing loba heuh. Pan serem heuh.
Ria marat Nurul Hidayah al ardi diserikan budak nya kumaha we cita-cita masih ngluhur pala dosa da nya ingan Cina sakalian mah isina katimus gitu nya Allahu akbar. Nah makana kadenya dari urang pemilihan sing tengah be ini jelema kafir apa lain ya ulama yang colok-colok wae Muhammad itu hiji dah. Nomor kedua baladur sadayana itu ijasamitum ayatillahi yukapir yukparu biha wa yustahjau biha. Nomor kedua jama munafik teh di mana-mana ngadengi ayat-ayat Allah ngupuran ngajebean ya ngajebean itu deh naon jadi eta ciri jama munafik pokos nama ngadengikeun kan ngalete yustahza ngalete Allahu akbar. Itu pala dur sadaya wadah. Jadi sok ngaledek sok ngaguguyon karena ayat-ayat Allah. Terus nomor katilu pala dur sadayana gitu. Nomor katilu nyaeta jama munafik teh disebutna menang ilu. Naon menang ilu? Ya, mun jalma mukmin menang ngomongna kamari kumaha? Pain kana lakum fathun minallahi qalu lam nakum ma'akum. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum. Amun surat Al-Baqarah mah gitu. Wa minan nasi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu wa jallaqul ladzina amanu qalu amanna. Lamun kapanggih jeung jelema iman aing mah iman kos maneh kitu. Ya, katampo. Wah, Muhammad masyaallah urang sarua saiman. Pokoknya gitu lah serem. Ya. Itu hatena mah bengkung. Karena lamun kapanggih jeung jelema kafir pada dur sadayana kitu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dilu da sing tenger tamnya. Balik deh. Hiji sok milih pamimpin di jalma kafir. Nomor kedua sok ngaguguyon kana ayat-ayat Allah. Nomor katilu nanglu menang ilu. Di mana-mana ilu menang mana ilu. Ya lamun di partai teh aneh Mas Ade. Ya, mun ieu menang, ieu menang ilu aya kitu. Nah, baheula si eta teh make sorban wae. Si Ngabalin. Baheula mah Demokrat si eta. Si Ngabalin dina pindah kana partai naon? Tar partai itu para rubuh eta. Ya, teu istiqomah. Paladur sadaya. Tah ayeuna paladur sadayana nomor kaopat innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, sanyanya jalma-jalma munafik paladur sadayana yukhadi'una Allah nipu ka Allah Subhanahu wa taala bihilafi bijhari hilafa ma abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyat. Jadi para guru sadayana ieu jalma-jalma munafik teh ari munafik teh kieu bah lain disungut lain di hate. Jadi punten urang mah jalma mukmin lamun sungut ngomong gitu hate kudu kitu. Lamun iya di hate. Kartos teh. Lamun ayeuna naon ngaranna pala dur sadayana misalkan percaya sa kudu jeung hate urang mah.
Yakin sebab punten ari Allah Subhanahu wa taala mah nu ditinggali hate Mang Tobing nu ditinggali hate lain sumut lain. Innallaha la yanjuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanjuru ila qulubikum wa amalikum. Jeung punten palakur sadayana urang mah teu meunang ngahukuman hate. Deuh cenah eta mah palakur sadayana naon ngaranana ngarajin salat ieu eta mah politik. Rajin ngaji ge politik teu meunang kitu. Sebab jok kaidah usul fikih fahkum bizwahir wala tahkum bis sarair. Hukuman zahirna bae urang mah. Bagian hate mah adalah urusan Allah. Lamun aya paladur sadayana cek Kanjeng Rasul ya hadis ya. Di mana-mana ayeuna maneh ningali ka hiji jelema sok bulak-balik ka masjid kalawan ngalaksanakeun salat berjamaah fashhadu bil iman saksikeun eta teh jalma iman nya. Di mana-mana maneh ningali paladur sadaya ka jelema sok rajin berjamaah fashhadu bil iman ulah cenah buah teh nama belum tentu Allah eta kadang-kadang paladur sadayana nu teu ceuk ngomong kitu manehna jelema tara berjamaah ya enggeus sih urang mah hukuman jahil. Ta bagian batin adalah Allah Subhanahu wa taala. Karos dah. Jadi sing ada ya ulah sok ngahukuman batin da urang mah teu nyaho. Aya di mari basa kieu sedalam-dalamnya lautan masih bisa diteleman. Yang masih bisa diselami, tapi sedalam-dalamnya hati manusia tidak bisa kita selami. Hanya Allah yang tahu. Mauan ternyawa hati jelema. Aya nu pas tengah dukung, aya nu pas tengah doakeun, tapi hatena mah bersih eta jelema ngadoakeun. Aya jelema aya nu pas ngadukung, ieu tapi hatena teu ngadoakeun aja. Paladur sadaya ya tah paladur sadayana bijari bila pima abtanu minal kufri manehanana kitu ngajohirkeun kana nyulayahanana perkara anu disimpen ku manehanana tina kakufuran. Jadi punten tina pemahaman ieu tina tafsiran ieu berarti ieu mah munafik intikodi di luhur geus dijelaskeun paladur saya aya munafik pilih, aya munafik kauli, aya munafik itikadi. Jadi syahadat bae mah nya loba kana ini henteu lepas kemungkinan Pak, terlepas kemungkinan nih model si Panji Gumilang adalah jelema munafik, henteu lepas kemungkinan model Saifuddin Ibrahim adalah jelema munafik. Henteu lepas kemungkinan paladur sadayana nya naon sebabna atuh salat kan ngacaukeun syariat nya ka Allah mah manehanana eueuh teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya saeutik ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten tingkah lakuna eta nu dipake ongkos Islam sok sodako osok mere, bahkan osok zakat, bahkan kedeng osok salat itu. Tapi hatena dasarnya lain iman. Karena memang merena ya politik Pak. Merena teh yang dibagiran ku batur. Abe batur ayeuna kieu. Punten, orang Kristen bager teh. Bagi osok mere. Mere Indomie, mere ieu, mere ieu. Teh secara join memang masuk mere. Jeung lamun aya Kristen mere cokot tong, cokot. Bae daek mah. Mere ieu. Nya aya Kristen mere mie misalkan cokot ulah teu dicokot jelema mere. Atuh hiji onaman lah. Paladur sadayana. Ya, ajeun teh candak bae.
Seperti ayeuna haritanu sok bagi-bagi pala dur sadaya haritanu bagi-bagi kadang-kadang datang ke pesantren kuring nu tengah-tengah ti ketua BKSPP pala dur sadaya seluruh Indonesia adalah haritanu tolol teh. Badan kerjasama pondok pesantren adalah haritanu Sudibjo se-Indonesia lieur nu milih nya Allahu Akbar pala dur sadaya biasa datang ke pesantren, datang ke masjid, ya bahkan sesalaman, bahkan dijawab Pak, eta haritanu teh disambut lagi ku santri cariung tangan, kutola'al badru, aya na YouTube naga, tola'al badru alaina, masya Allah, baru lama jam nyambut kanjeng Rasul, iya mang pakai nyambut sana, Kristen. Tepira datang ke eta pesantren Pak ngan saukur merek Quran 300 kuring ge sanggup merek Quran 300 cari utang eta sanggup disambut ku kiai Allahu Akbar teh eta ngajohir harta teh ya ngajohirkeun ongkos jelema bageun nya ongkos manehanana Islam pala dulu sadayana seolah-olah Islam ternyata eta ayeuna Mas tah si Rocky Gerung ayeuna ngomongna kayak ongkos seperti ieu ongkos seperti berpihak ka urang kade ya urang malah terjebak kadang-kadang ya komo elit-elit politik pala dur sadaya elit-elit politik ayeuna Allahu Akbar bari saeun maca Quran bisaeun ngaji hadis bisaeun kadang-kadang ngarebat kadang-kadang nyaun pala dur sadayana Allah nah iya nya makanya di dia dina tafsiran ya di dia pala dur sadayana yukhadi'una Allah teh bi ijharihim hilafa ma abtanuhu minal kufri kalawan ngajohirkeun anak kabeh kana nyulayana perkara anu disimpen ku manehanana tina kakupuran jadi nutupi kakupuranana berarti kesimpulanna di dieu pala dosana jelema munafik ieu adalah jelema kafir naon tujuanana liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyati supaya tertolak tentang masalah hukum-hukum duniawi artina hayang deukeut nah dijawab di dia wa huwa khadi'uhum Allah subhanahu wa ta'ala anu nipu kamaranehanana artina nya mujajihim ala hidaihim Allah bakal ngabales kamaranehanana akhirna momen ge baheula ya contoh di zaman Kanjeng Rasul teh nyahoeun Abdullah bin Ubay adalah munafik salam carurang kiai Muhammad aduh ajaran terbaik mah ajaran Islam Muhammad ke akhirna Rasul diturunanna surat Al-Munafiqun pala dur sadaya dinyatakeun ku Allah bahwa si eta teh munafik bayangkeun Pak di Madinah sampai 300 leuwih jelema anu munafik ya Allah heuh dalilna mah tuh ya ari penemu mani mah kasep pinter nya calakan ngajina ku hebat tukangan sia turunan kiai lain nya naon soang di tukangan ngomong goreng dihareupeun ongkos datar ada turunan gitu mengoman udah cara mengoman mah sabar bagus soleh lagi rajin nya di tukangan ya nah si oman ke pengedi adat mun geus ngadat si eta mah peang teh rada-rada nya la ilaha kade peladur sadayana eta aya tipe kos gitu mah mendingan kieu teh geuring mah lamun orang sadeng mah aya di hareupeun mah orang sadeng ya besing teh nyaho gaya-gaya Nurul Hidayah ari di hareupeun mah eueuh judul ngalem eueuh
kerut sia juri aya di tukangan mengalem nya aya di harapan mah kadang-kadang ngageblekeun wae tapi namun di tukangan mah sok ngalem mode api we pagaweana unuceun we kabeh tapi di tukangan pala dur saya tamun dengan gitu naon sebabna lamun ngalam hareupeun mah kadang-kadang sok naon sok megar liang tai kadang-kadang bahkan cek Imam Ghazali lamun aya jelema ngalam hareupeun buru-buru nyokot lebu aulan kurang maka kuring ka Alauddin aya hareupeun mah ngageblekeun tukangan mah leuwih parah bohong ya gitu demi ka Mang Alauddin aya tukangan mah cek ieu soleh teh rajin ngajina aya hareupeun mah dasar teu laku kadang-kadang kitu mah yokan eta teh katepaan sebenarnya penyakit menular eta mah mana kabawakeun eta ya modal almarhum kauna atuh kitu tapi tukang subhanallah ya punten nya secara batin baladur saya kadang-kadang ka murid sok ngageblekeun tapi lamun ayeuna ngadenge murid ayeuna dina naonkeun di rogahala beung ngamuk kadang-kadang murid misalkan kuring ayeuna boga cabang di mana aya nu ngarogahala kadang-kadang disampeurkeun jeleumana nya ayeuna misalkeun ya ngoman si Rohim pasir telah aya macam-macam ilu perang sekalian di bawah satu cijirai kabeh gelut tak kabeh misalkeun gelut di masyarakat perang tak sekalian namun misalkeun di rogahala nya aya di hareupeun mah kadang-kadang kumaha we tah mendingan kitu keur pamening mending nya ini misalkan Mang Odes disiksa geus antepkeun cenah pae Allah ya jadi aja munafik mah gitu Pak hareupeun mah masyaallah ngomongna amis aya tipe-tipe kitu bageur cara maneh mah pangbagiran nya sopan deui ngeunaheun nya dukangan we deh mah korek badunya korek bisa ngaji henteu saya eta ya kudu ngastrol deui kuduna teh eta ngaranna rada turunan eta ya teh eta baladur sadayana kitu Pak hareupeun Rasul mah jalma munafik Allahu akbar Muhammad pokona agama pang beneran mau deui nu dibawakeun ku maneh nya hade kieu datang ka ditu nya si Muhammad provokator sebenarnya mah nya tukang ngacokeun keur si Muhammad mah ieu damai kota Mekah damai kota Madinah gara-gara si eta jadi kacau pengaco eta ngobrol jeung jelema kafir kitu datang deui ka Kanjeng Rasul kitu dieu teh Bang ngabandungan jelema munafik makana punten Pak awas urang ulah kasifatan ku sifat jalma-jalma munafik kudu jadi jelema mukmin mah samina wa atona ayeuna di masjid musyawarah misalkan di tokoh masyarakat ieu der kitu ulah sok ngomongkeun di tukangan lamun keputusan musyawarah itu titik sagede kalapa karos deh duh aing mah ka hati sebenarnya aing tadi musyawarah tadi kunaon sia aing hareupeun keur musyawarah rame ngomongna jeger ditarima jeung teu ditarima palatur sadayana ngaranna ge keputusan musyawarah dan ketika sudah ada musyawarah tidak ada musyawarah kecil-kecilan geus musyawarah gede misalkan arek muludan geus tang musyawarah urang jadi ya kiaina saha qorina saha ieuna saha makanya momen di dia mah leutik-leutik ge jeung baru dak sok musyawarah arek aya kenaon ge maka diungkapkeun teh musyawarah karena berjalan sebagaimana musyawarah dan geus beres nang keputusan musyawarah ulah sok aya musyawarah deui musyawarah leuletikan arek ngarobak kana nang hasil musyawarah gede-gedean ulah geus berjalan bae bismillah ya
Allah. Wa huwa khadi'uhum mujajihim ala khahidaihim payaqtadihuna akhirna eta paladur sadayana jalma-jalma munafik dibukakeun ku Gusti Allah di dunia bi itlaillahi nabiyahu kalawan ngabijiekeun Gusti Allah ka nabina bijiekeun si eta teh munafik alama abtanuhum sedih jalma mukmin nyarahun saya era lamun kabolehkeun nyaman teu nya lamun ayeuna aya jelema ongkos sumuhun daun ke parenganan aya sesuatu arek pinjem duit teu mayan tapi tukang tipu mah kitu nya ngalam heula segala macam heula tek-tek kuring mah seubeul ka tipu mah usaha nya seubeul ka tipu aya orang lepah beureuh eta mah beungeut na masyaallah beungeut pikannya ustad si ustad mah pika ayeuna boga hutang 40 juta teu bayar nya wayahna Kang Haji cenah tulungan kuring Kang Haji mempan bageut jelema nu usapan segala teu mere deui urang parah kemere duit 2 juta nyokot 5 juta kupelem mendingan kieu minjem duit teh ji mending kitu sakalian ya dibere urang kadang-kadang karunya paladur sadaya sebenarnya begitu paladur sadaya apa stay ya Allah beungeut dah geus nyawa kadang-kadang geus nyawa jelema ya Allah beungeut pikarunya apa jita nya jadi jangan munafik nomor keempat sifatnya sok pura-pura. Nomor kalima wa idza qamu ila sholati qamu kusalana ieu. Asok salat. Namun surat Al-Maun disebutkan walladzina hum an sholatihim sahun. Namun di dia mah kusala. Males salatna ge. Nya boro-boro ingat ka Gusti Allah kan aya urang mah salat insyaallah nya sarua bae Allah makana Pak lamun keur salat minimal eta di antara khusyuk teh inget kana gerakan salat urang khusyuk cek Imam Ghazali cek ieu jadi lamun keur takbiratul ihram urang inget keur takbiratul lamun keur ruku urang inget keur ruku lamun keur sujud urang inget aing teh keur sujud lamun jelema salat bergerak gerakan salat tapi teu sadar manehna teh ruku teu sadar manehna teh sujud teu sadar manehna teh naon paladur sadana salam misalkeun teu sadar ayeuna tasawuf eta nu kitu eueuh salatna ayeuna misalkeun ayeuna urang inget keur ruku adalah ruku keur sujud adalah sujud eta ge termasuk khusyuk gitu ai masalah hate mah nu bagus mah ayeuna numpang bagusna mah paladusa di samping ingat gerakan salah menayana ge aya di samping ingat gerakan paladusa ayeuna hate tawajuh ka Gusti Allah nyadari bahwa diri keur nyang hareup Gusti Allah Allahu Akbar ingat aing teh keur nyang hareup Allah ya hingga meruku Allahu Akbar ya usum harodola deui daan tangkalan ge ketan itu sada berani hingga tadi sholat isya hujan sedetik isya di kamar cenah hujan pikiran hujan segala awan ya coba awan teh aduh nyawah deui ya hujan sulai hujan keun sholat isya kadang-kadang pikiran nyawa komo lamun keur dagang mau mana Pak? Keur dagang mau mana? Allahu Akbar. Jadi katimus sekarang laku barangnya. San 17. 1000 kalau 17.000 lumayan hebat dia karena 5.000. Pisang goreng barang. Oh 30 wah. Gitu. Allahu Akbar. Ya eta hati urang paladur sadaya.
Aduh, ngan ieu mah memang sangat bawaanana. Kumaha paladu sana? Ya, di antara paladu sadayana nya jelema anu salatna ngedul, anu sangeut, anu ngedul berat paladu sana hiji salatna sok hayang buru-buruan. Sok hayang barak buru. Kuring mah loba teu ngarti kadang-kadang. Jelema aya bacaana kieu Pak. Keur maca Fatihah rakaat pertama mah misalkan salat maghrib manis serem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin ngeunaheun Bah giliran rakaat katilu eta teu kaum cek kuring beda kitu Fatihah hiji dua katilu mana lain deui rada cepet meureun kuring karak nepi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim si eta geus ruku jadi pikiran ieu jago pikiran teh aya itu mah dikorikeun aya kunaon rakaat katilu jadi capek padahal Fatihahna eta kan bener teh aneh nya kadang-kadang aya santri sholat masya Allah meme sholat karancola heula silih tincang silih jontos ieu sholat ulah dipake main-main wah sholat rek yang hareup Gusti Allah paladur sadayana arek yang hareup rob arek yang hareup paladur sadayana anu ngurus urang anu ngahirupkeun urang dipake lalagaan ke sholat seni tincak cokor segala kita mah tak kurang santri ya masa kaji sholat